Nu tadina hukur bisa ngadahar doang, akhirna kuari mah bisa nyieun urap. Nah jadi caritana di dia aing boga daun gedang, tidak lupa dak ieu ngala daun batu, jambu batu. Atuh heueuh cenah gedak supaya ulah pahit ku daun jambu batu, laju mah ieu ngulubna tah di dinya ku aing heueuh diasupkeun dak atuh heueuh kumaha batur bae di dieu ge ku aing pake daun dangder, soalna emang nage emang heueuh lamun make daun dangder rada teu pati pahit. Daun gedangna geus asak dikulub teu poho dak di dieu ge dikumbah heula. Tah boga kacang panjang sesa salaki ngider atuh heuh daripada bangkanya mending ku aing dihijikeun. Sabenerna mah loba teuing sih ieu tapi kumaha nya atuh heuh daripada bangka mah atuh jeur teuing loba ge. Berhubung kakarak mimiti cenah ge di dieu make cikur jeung bawang putih atuh heuh tidak lupa bawang beureum jeung cabe beureum ngeun di dieu geus cabena mah nya anu alus tah bawangna dimasukkeun dak jeung cikur teh ya. Tidak lupa ieu di dieu ku aing pake gula uyah mecin jeung pake royco. Sakirana bumbuna geus seungit diasupkeun dak ieu kalapa parut. Jameureun lain urap teu make kalapa mah lanjut di dieu kacangna diasupkeun digurah gare heula sakedeung lanjut diasupkeun ieu si daun gedangna. Berhubung kacang panjangna atah henteu dikulub heula jadi terus bae dak digurah gare sampai bener-bener rada empuk tah di dieu ge nya singkat cerita geus asak beh pan. Atuh soal rasa mah da kumaha engke bae ngeun doang nage ngeunah atuh ukuran nu diajar ieu dak wajar bae sakieu ge.